Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Rukun hal eta ayat 3. Hiji amil hal, 2 sahibul hal, 3 hal. Rukun hal aya sabaraha? 3. Hiji amil hal, artina amil anu nganasobkeun kana hal. 2 sahibul hal, artina anu kasifatan ku hal. 3 hal. Contohnya seperti Ja'a Zaidun Rokiban. Ja'a wistu Makkah, Zaidun sapaki Zaid, Rokiban halekang nunggak. Di dia aya amil hal, aya sahibul hal, aya hal. Mana halna di dia? Lafaz Rokiban, jadi hal. Mana amil nu nganasabkeun kana hal? Ja'a, dia amil hal. Mana sahibul hal? Zaidun. Anu kasifatan ku hal, anu kasifatan ku numpak adalah ki Zaid gitu. Anu kasifatan ku naik kendaraan kata ki Zaid, kan Zaid kadang-kadang sahibul hal. Jadi aya amil hal, aya sahibul hal, aya hal. Naon persyaratan kalimah isim dijadikeun hal? Wala yakunul halu illa nakiratan. Kabuktian hal eta disyaratkeun kudu didamel tina isim nakiro. Ja'a Zaidun Rokiban. Wistu Makkah sapaki Zaid halekang nunggak. Mana hal? Lafaz rokiban, paripatan nakiro. Lafaz rokiban nakiro, cirina nakiro pakai tanwin, naikkan kasupan kualif lam. Watak ribuhu kullu ma sholaha dukhulul alifi walami alaihi. Tarif mudah isim nakiro eta setiap kalimah isim anu bisa kasupan ku alif lam. Rokiban, lamun diberen alif lam bisa henteu? Bisa rokiban. Rokiban eta ngaranna isim nakiro. Zaidun nakiro apa marifat? Nakiro apa marifat? Marifat, kan sebabna nalika diberi alif lam hubungan temenangan kurang Arab sugan aya pernah Ja'a Zaidu can pernah kan nu make alif lam kan tasniah jeung jamakna. Ja'a Zaidani itu aya alif laman, Ja'a Zaiduna aya alif laman gitu. Tapi Zaidun aya nu make alif lam berarti marifat mah. Rajulun daekeun teu kasupan ku alif lam, daekeun dibaca rajulu, maka lapar rajulun lucan aya alif laman eta isim nakiro. Gulamun daekeun teu kasupan ku alif lam, daekeun al gulamu, berarti lafaz gulamun lucan kasupan ku alif lam eta isim nakiro. Amrun daekeun teu kasupan ku alif lam, teu daekeun nya mah sugan al amru tilak aya kan? Tuh doroba Zaidun amron, tilak doroba Zaidun al amro. Bungeun cik urang alam ulah teh mah ulah bari pelam. Geus
eta geus tangtu ka hiji jalma. Maka lapan amrun nakira apa marifat? Marifat mah. Balik maning ya. Bedakeun nakira jeung marifat teh bengong. Contohna supaya balik deh wala yakunul halu ila nakiratan kabuktian hal eta hanyalah didamel tina isim nakiro. Contohnya seperti ja'a zaidun rokiban istu makasa paki zaid arekang nunggang mana hal rokiban marifat nakiro. Dan sebabna daekeun kasupan ku alif lam li tahrif ngaranna alif lam li tahrif. Maka lapar rokiban eta isim nakiro. Naon sababna hal eta kudu isim nakiro lantaran lamun didamel tina isim marifat beusi disangka sifat lain hal. Coba ya. Ja'a zaidun ar-raqib. Tuh. Wis maka sapaki zaid ar-raqib. Ya pasti jadi sifat tina zaidun ya. Ar-raqibu macana. Nya kang nunggang ya zaid gitu. Pasti jadi sifat, mau jadikeun hal. Ja'a zaidun akilan. Wis maka sapaki zaid akilan halekan berakal. Jadi kenal dia tarkibna. Jadi hal nu mata kanyawan hal didamel tina isim coba dijadikeun marifat. Ja'a zaidunil akilu tuh jadi sifat lain jadi hal. Arti wala yakunu illa nakiratan kabuktian hal eta didamel hanyalah tina isim nakiro. Ja'a zaidun rokiban nakiro. Ja'a zaidun akilan nakiro. Timbul pertanyaan, naon sebabna hal eta didamel tina isim nakiro? Sebab lamun didamel tina isim marifat engke besi disangka tarkibna jadi sifat dan jadi hal. Itu dua pembeda mana hal mana sifat. Ayeuna kumaha lamun aya hal didamel tina isim marifat maka wajib ditakwil ku isim nakiro. Contoh seperti ja'a zaidun wahdahu. Wis maka zaidun sapaki zaid wahdahu hale deweke zaid. Geus datang ki zaid wahdahu sorangan. Mana amil hal? Ja'a. Mana sohibul hal? Zaidun. Mana hal? Wahdahu. Wahdahu eta marifat apa nakiro? Marifat sebab naon? Sebab idofat lapad wahda kana hu. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a al ismul alamu nahu zaidun wa makkata wal ismul mubhamu nahu hada wa hadihi wa ulai wal naon ya karituna wa ma'udifa ila wahidin min hadihil arba'ati kalimah anu didopatkeun kana salah sahiji nu opat al ismul alamu wal ismul mubhamu gitu laju nanti isim domir isim isara ya idopat karena isim domir berarti lapor wahdahu ya marifat. Kumaha lamun aya hal didamel tina isim marifat maka wajib ditawil ku isim nakiro. Wahdahu teh aya munfaridan hale kang ngijen. Wahdahu sorangan manana munfaridan oge sorangan. La ilaha illallah wahdah
wahdah tak hale dewe ke Allah gitu. La syarika teu aya nu bersekutu ka Allah. Allah teh teu aya dua tiluna wahdahu. Tunggal, Allah teh maha tunggal. Nah, eta wahdahu tarkibna jadi hal dewe ke Allah. Didamel tina isim marifat maka wajib ditawil ku isim nakirah ae munfaridan. Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufi halin kafar dan azhab. Salajengna hal eta kaprahna didamel tina isim mustaq anu muntakil wa kaunuhu muntakilan mustaqo intinya. Artina isim sifat anu terus-terusan nempel karena sahibul hal. Jadi eta sifat teh kadang-kadang sok aya, sok nempel ka sahibul hal, kadang-kadang sok henteu aya, henteu nempel karena sahibul hal. Contohnya seperti jaa Zaidun rokiban. Wistu Mekah Zaidun sapaki Zaid rokiban halekang nunggang. Mana hal rokiban? Isim sifat apa isim jamid? Isim sifat. Isim sifatna segat naon? Segatna isim fa'il. Rokibun segatna isim fa'il, maknane wong kang nunggang. Rokiba yarkabu rukuban, markaban, rokbatan, rikbatan, fahuwa rokibun, wada kamar hubun, irkab, latarkab, markabun, mirkabun. Tah lapa rokiban eta isim mustaq, artina isim sifat, segatna isim fa'il. Bari muntakil. Naon muntakil? Sok kadang aya, sok kadang eueuh ka Ki Zaid. Terkadang Ki Zaid datang eta naik motor. Kadang mah datang eta leumpang. Kadang mah datang eta naik mobil gitu. Kadang mah datang eta WA-na doang gitu. Jelema mah henteu. Jadi naik motor kan untuk naik motor henteu, kadang naik motor kadang henteu gitu. Eta ngaranna muntakil ngaranna. Balik deui ari hal eta kaprahna didamel tina isim mustaq anu muntakil. Artina isim sifat, isim mustaq teh isim sifat, muntakil teh anu sok pindah-pindah, henteu terus-terusan nempel kana sahibul hal. Kadang aya nempel kana sahibul hal, kadang teu aya teu nempel kana sahibul hal. Contohnya seperti jaa Zaidun rokiban. Mana hal tah? Rokiban. Isim mustaq apa isim jamid? Isim mustaq. Kan isim jamid mah lain isim sifat isim jamid. Isim mustaq isim sifat segat isim fa'il make kangkang tah. Kang ngadat, kang nunggang. Bari muntakil teh sok pindah-pindah eta rokiban. Kadang nempel kana Zaid, kadang henteu. Kadang maki Zaid eta datang naik motor, kadang mah datang eta bari leumpang. Eta sah. Ngan kadang kala aya hal didamel tina isim jamid. Tapi kudu ditakwil ku isim mustaq. Ari hal nu didamel tina isim jamid aya 4 macam. Hiji madalat ala sa'rin anu tuduh kana mana harga. 2 madalat alal mufa'alah. Artina anu tuduh kana makna timbal balik. 3 madalat ala
ala tasbih. Opat madalat ala tartib. Balik deui kadangkala hal eta didamel tina isim jamid lain tina isim mustaq. Tapi kudu ditawil ku isim mustaq. Ari isim jamid anu sok dijadikeun hal nu ditawil ku isim mustaq eta sabaraha macem aya opat. Hiji madalat ala sakrin isim jamid anu tuduh kana mana harga. Dua madalat ala mufa'ala isim jamid anu tuduh kana makna timbal balik. Katilu madalat ala tasbih isim jamid nu tuduh kana mana tasbih nyarupakeun. Kaopat madalat ala tartib isim jamid anu tuduh kana mana tartib. Contoh isim jamid anu tuduh kana makna harga. Seperti bi'tuka hada muddan bidirhamin. Bi'tuka wis ngedol isun ka ing sirah hada ing ikila iki aruz biaslah ada teh beras muddan halesa mud bidirhamin kalawan harga sadirham. Kaula geus ngajual ka anjeun ieu beas sak mudna eta sadirham, sak mudna sadirham. Bi'tuka wis ngedol isun ka ing sirah hada ing ikila iki aruz beas muddan halesa mud samud teh sacauk tah sakieu samud. Baheula mah mun beas eta dicauk ngan caukanana lain caukan urang, caukan Kanjeng Nabi. Urang teh nya kok caukan Kanjeng Nabi. Sakumaha ke diukur ku ahli fikih sacauk sabaraha. Cek saware mah sacauk eta saleter 0,75 jadi 3 parapat. Pan saleter apa terapat? Saleter kurang saparapat gitu. Saleter kurang saparapat ngerti? Terus saleter dibagi 4. Tah anu aya ngan 3 parapat. 0,75 tah mun eta mah. Tah ieu mana hal tah mana tah? Mana hal? Lapan muddan, sakmud eta 3 parapat liter. Saleter kurang saparapat. Sakmud eta saleter kurang saparapat. Ieu isim mustaq apa isim jamid? Isim jamid jadi make kang. Tengeun we isim mustaq kan make kang. Teu make kang. Tah isim jamid dijadikeun hal. Teu nanaon cenah mah jadikeun hal ge. Naon sababna? Madalat ala sarin tuduh kana mana harga. Kaula geus ngajual ka anjeun ieu beas sakmud hargana sadirham. Tapi kudu ditakwil ku isim sifat. Awas enggak bengong ajeuna. Tapi kudu ditakwil ku isim mustaq. Takdirna ae musak aron kullu muddin bidirhamin. Hale kang den hargaaken apa saban-saban mud kalawan sadirham. Hale kang den hargaaken tah sim sifat tah isim mustaq. Dihargakeun tiap-tiap samud sadirham. Gitu. Nomor kedua madalat alal mufa'ala. Isim jamid nu tuduh kana makna timbal balik. Naon timbal balik? Ya mun ieu kontan nya kok mun aing kontan sia kontan, timbal balik karana mun sia ngahutang aing ngahutang. Gitu. Begitu naon ngaranna? Timbal balik. Lain timbal. Contohnya seperti bi'tuka hada yadan biadin. Bi'tuka wis ngedol isun ka ing sirah hada ing ikila iki mabi' teh barang nu dijual.
yadan hale tangan biadin kalawan tangan. Tapi lamun logat fikih mah eta guru sakieu yadan biadin hale tampan tinampanan jadi kitu bae. Yadan teh tangan gitu. Bitu ka kaula geus ngajual ka anjeun hada ieu barang yadan biadin secara kontan. Eta kontan teh basar teh yadan biadin. Ta ieu lapan yadan tarkibna jadi hal. Isim mustaq apa isim jamid? Isim jamid lantaran teu make kang teh mah hale. Tangan biadin kalawan tangan gitu loh kata mah. Hale serah terima gitu. Tapi menang dijadikan hal saja isim jamid ge. Nah sebabna madalat alal mufa'ala tuduh kana mana timbal balik. Kumaha timbal balik? Anu ngajual itu nyerahkeun barang itu secara kontan aya barangna tak bae. Lain pesanan lain geus aya barangna. Anu boga duit nyerahkeun duit secara kontan teu naon, teu dihutang. Nah eta ngaranna yadan biadin. Anu ieu nyerahkeun barangna kontan tah lain akan pesanan lain pesanan barangna can aya pesanan mah pas urang COD barangna can aya ieu barang geus aya tah ieu barang mah yadan tah terus nya duit tah aya deui teu ngahutang biadin tah ngaranna gitu. Tuduh kana mana timbal balik anu ngajual barangna aya anu meuli duitna aya di hareupeun. Ae munajazatan ya ae munajazan hale kang den lastariaken hale kang siling den lestariaken masing-masing kontan gitu nu meuli duitna kontan nu ngajual barangna kontan aya gitu aya munajazat hale siling kang den lestariaken gitu saling dikontanan. Nomor katilu madalat ala tasbih isim jamidna nutuduh kana mana tasbih contohna ra'aitu zaidan asadan wis ningali isun zaidan ingki zaid asadan hale kaya macan hale kaya singa. Kaula geus nempok ieu kos macan kos singa. Pas urang lamun deka Bogor ka Jasinga aya nya di bundaran teh gitu. Di tempo jauh meuletik mah pas meong bareng geus deukeut jiji teh singa, Jasinga barengan gitu. Ada tuh Jasinga. Kudu mah diganti eta nu gede singana. Leutik mah gitu. Lain singa sih gitu, si belang gitu. Macan. Singa mah nu jembrong gitu singa ya. Eta asadan eta sebenarnya mah nu jembrongan singa. Tapi kunaon eta nya ngalogat teh tiba heula kayak macan bae macan. Ai macan nu belang teh nya. Nya teu. Nu belang naon ngaranna? Harimau nya, harimau macan eta bahasa Arab lain asad teh mah. Bahasa Arab namirun. Namirunan ngaranna. Aduh. Namirun mah baju belang. Aya bahasa Arab ari asap mah raja hutan singa gitu. Tapi kunaon eta baheula ngalogat pas kitu bae tah aya macan eta kasalahan dia eta kasalahan logat akhirna bayangan urang salah persepsi urang. Contoh seperti lapan rubah deui. Lapan rubah eta anu maya takdir anu maca anu makna taksir lolobana mana taksir akeh ya wadul ladina kafaru law kanu muslimin loba jasa jalma-jalma kafir ke di akhirat hayang jadi jalma muslim nampa asup ka surga hayang jadi muslim ya wadu wada ya wadu rubama ya wadul ladina rubama eta akeh rubah dina Quran dina hadis rubah tuh so imin gitu Pak terus saeutik jalan nu puasa gitu. Hanya sakadar menang lapar jeung haus doang begitu
Tapi dina amil rubah eta justru lihat taklil sehingga otak orang asal manggil rubah be kedik lain ake hiji ta dua ta itu protes memang itu. Terus eta ta wa akhafu ayakulahu dibu lan uis wa akhafu lan wadi isun ayakulahu iya tamangan ku ikayi Nabi Yusuf adibu apa barang lain serigala naon kan ngaran logat apa heula apa singanya sih apa naon eta pokona mah lain bae lain serigala padahal di bunta serigala ieu ngagande eta ujar hengkel eta mungkin salah bayangan orang salah kan padahal Nabi Yusuf eta baheulana gitu ku dulu nate ya gitu disangkana gitu dibejakeunana di hakan serigala gitu. Serigala eta naon anjing leuweung. Serigala teh. Anggur macan di logatnya asana macan eta. Aduh, masyaallah. Mata sahade eta kabogat saya. Apalah loba nu di eta. Nah iya. Mana hal ya? Lafaz asadan hal. Isim sifat, isim mushtaq apa isim jamid? Isim jamid asal tas serigala mana lain kang. Bisa terjadi hal bisa nam sebabna madalat alat tasbih gitu. Isim jamid tuduh kana tasbih keur nyarupakeun ki zaid ka singa ae musyabbahan bil asad gitu. Tegese hale kang den serupakeun kalawan serigala atau kalawan singa. Nah, ditawil dah ayat musyabbahan bil asad. Anau salisunya anau salisu harfani lisma watan sibalil khabara wa huma mawala musyabahati. Coba di saja al musyabihatani lain al musyabahatani ya. Padahal musyabbahun itu kan serupakan lain kang nyarupani lain. Amun kang nyarupana mutasyabihun. Ya, fahuwa musyabbihun maknane wong kang nyarupaken. Musyabahun kang den serupaken gitu. Mufarrihun kang nyenangaken, kang ngabungahaken, mufarrahun kang den bungahaken. Tapi tadi dina logat kan tak. Coba babana wa huma mawalal musyabihatani bilaisa cenah kang nyarupani ya lain. Lamun kang nyarupani mah mutasyabihatani atawa asyabihatani syabih memang. Angden bajan failun. Tapi eta baheula al musyabihatani lain al musyabahatani. Pas sifat ke sifat musabahat, lain sifat musabihat. Itu. Bae coba ge. Jadi mubtada kudu rafal mutara domah dohir gitu lain bagaimana. Atuh domah mah dohir atuh meureun pan ngaji sifat hakiki gitu. Kedua menang taknis ngabuan tadkir begitu amun make tata gitu. Lamun teu make ta atuh make ta domah dohiro, kasrah dohiro, fathah dohiro gitu. Lamun sukun dohir sukun muqaddar gitu ta eta anu gitu-gitu nah eta. Jadi munarki batul paila ada berhua begitu. Pokoknya asal narki paila ada berhua domah dohir pasti eta tarkiban pasar eta. Anu nyeuna Mang Hasan kurang bojong Cikupa almarhum Hasanuddin pernah diprotes gitu. Pernah dia ya tuh orang mah gak bantu paham baik cenah jalma anu kayak guru dibenerkeun orangnya lagi tinggal ngasal kalau gunung ngaco kerang eta musuh jualan iya kaduanya pernah ngeluh jadi panjaran tulis gitu eta pan dicetak untungnya jeung anak lo pan nyetak tanpa izin gitu. Aduh cenah terieu cenah urang eta. Biar geus dulur. Kudu cibadah. Gitu di bojong kana nya maot gitu. No ngimamana apa uci. Baru celana lantaran ieu mah izin gitu dijauh baik. Begitu kata pun boleh dibuka ya. Salah mana? Sehat Pak Ru, gitu ya nama sehat Pak Ru.
ada putra sabarayana hiji mah aya ka dieu ngobrol bari lempar ayo gitu eta cawangan bae aya ustad aku cicing di tengah yes ustad sabar kerja ge lah kemarin teh rak bae cicing di tengah ngajakan ngobrol dengan boy atuh ieu mah kahayang lah mundur we ya orang teu pantas asana gitu nana boje tapi tiap panggil di mana bae pun kata boboget di gupayan atawa di isarahan supaya ngadegetan lamun orang hayang deket mah bisa cuman orang terhalang ku dunia nu deketan ka nya lingkuranna jeung bongkar kabeh engke orang minder ngadegetan ka Cidahu mah nu kumaha ge bebas mah gitu presiden sakitu hormat nu beungar sakitu nu susah sakitu jangan sakitu bener gitu aja lah kuat emang nyana kanu mana ge sakitu ngan anu ngubang numurihan nyana teh nu beunghar bae jeung lamun geus susah bae teu kuateun mundur lamun geus bicara hayang ngadeukeutan bisa ngan urang bahkan sok sabaraha waktu mun silaturahmi ka dinya teh tamu tak baralik hayang ngobrol can empat mata pal nyana bae jeung ngomong urang manekeun doang dasarna hayang ngobrol di dohor sampai ke asar, lagi asar ulah kebalik, kurang suruh berjamaah asar. Laju hujan, kan can aya ieu, can aya anu kelewat eta teh nantangarana bangunan teh gitu. Make payung. Kaji atuh coba teu payung. Teh jeung parel hiji deui. Payung. Tas terbalik deui. Pamajikanna karek goreng bala-bala nya buanas keneh. Beukeut teh dahar-dahar bae. Waktu kieu mah diupah. Oh, jadi sih dari percaya itu kayak ngobrol deh, ngebuka ke rahasia itu sampai maghrib. Kurang sok pagi ulah, pas maghrib balik gitu. Wih, ayat tamu balik. Kan dia, cai, dia, balik. Ngobrol deh, kita ke rahasia. Jadi bejakan nih kabar terbaik. Nah, dengan dijawab terus nomor keempat adalah tartib contohnya seperti ta'alam tul ilma baban ta'alam tu belajar isun al ilma ing ilmu baban hale sabab geus belajar ilmu sabab itu langsung sabab kira aku kuah beh di aji yang geus sakitan tah ieu baban tarkibna jadi hal lain isim mustaq ieu mah isim jamid bab mah tapi bisa ditakwil ku isim mustaq nu mantap bisa dijadikan hal madalat ala tartib nuduhkeun kana mana tartib ae murattaban secara tartib ae murattaban tegese hale kangge runtutaken kaula belajar ilmu secara tartib baban ba'da babin sabab demi bab sakitu heula wallahu